Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa sadaya anu araya di bumi masing-masing, dina dengan iya Bapak bakal medar ngenaan materi kawih. Para siswa semuanya ya, dalam materi kawih ini kalian diharapkan memahami dua kompetensi ya. Yang pertama mengenai kompetensi pengetahuan, yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Dalam kompetensi pengetahuan, kalian diharapkan bisa mengkomunikasikan atau mengidentifikasi struktur dalam kebahasaan kawih tersebut. Sedangkan dalam komunikasi keterampilan, ya, kalian diharapkan bisa melantunkan atau memperagakan atau menyanyikan kawih tersebut. Selanjutnya, setelah kalian belajar kawih ini, kalian diharapkan memahami 4 hal. Yang pertama, ya, menunjukkan budaya literasi, ya, dengan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital maupun auditori. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk struktur teks dalam kawih tersebut. Yang ketiga, memahami isi lempaka kawih. Dan yang keempat, yaitu memperagakan atau melantunkan kawih tersebut dengan ekspresi yang baik. Ya, mangga orang ngawitan ngenaan kawih. Nu kahiji ngenaan wangenan atau dina bahasa Indonesia mah sok disebut oge definisi. Ya. Duni maksud kawih teh nyata salah sahiji lagam tina hasanah seni sora Sunda. Ya, baheula mah sok disebut oge sindenan. Tapi kadienakeun aya perbedaan ya, anu esensi ya. Salian ti beda tina hal pintonan jeung teknik-teknik nyanyi ya. Oke, beda dina hal lingkungan. Kawih miboga sajak nu mandiri, ya. Ieu hal teh katiten dina pintonanna, iringanna jeung teknik ngawihna. Ya. Dina kawih rumaja umumna ngagunakeun laras madenda jeung pelog, ya. Jarang pisan anu ngagunakeun laras salendro. Ya. Dina kesempatan ieu urang teu ngabahas pencipta lagu Sunda atau kawih-kawih Sunda, tapi urang rek ngabahas ngenaan artis-artis anu populerkeun kawih-kawih Sunda ya. Aya artis pameget, aya artis istri ya. Anu pamegetna anu paling kahot nyata Kang Doel Sumbang. Kawih-kawihna seueur pisan, tapi nu paling populer diantara nyata Sisi Laut Pangandaran, kawih Sunda ya. Nu kadua nyata Yayan Jatnika, anu paling populer kawihna nyata Curug Cinulang ya. Nu katilu nyata lagu Jang ya, karya Oon, tapi engke anu baris dipedar dinyanyikan mah muati penyanyina atau muati penulisna, tapi bakal dinyanyikan ku Saderek Priska ya. Lagu nu katilu nyaeta artis nu kaopat nyaeta Kustian, lagu populernya nyaeta Budak Jalanan ya. Salanjutna anu istri aya opat oke. Nu kahiji Dety Kurnia ya. Dety Kurnia anu terkenal laguna Mawar Bodas ya. Salajengna aya oge nu kadua nyata Nining Meida, lagu terkenalna nyata Kalangkang ya. Nu katilu aya Hetty Koes Endang, kapungkur zaman tahun 85-an mungkin ya. Hetty Koes Endang populer laguna nyata lagu Cinta ya. Nu salajengna nyata masih kaya ayeuna ya, lagu Budak Saha nyata nu populerkeun nyata Wina ya. Malah di dangdut Indonesia oge pernah dinyanyikan ku Saderek Ega, salah seorang kontestan ti Kuningan ya, laguna Budak Saha ya. Para siswa sadaya antos kakuping tembang ti Saderek Priska, lanceuk orang Sukabumi ya. Ayeuna urang pedar ngeunaan eusi eta lagu ya, mundel pisan ya, pinuh ku papatah filosofi ya. Baris nu kadua paragraf nu kahiji didinya unina kieu, jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Nah ya, jadi adik-adik, anak-anak ya, biasanya kata jang itu sapaan pada anak yang disayangi ya. Disayangi biasanya laki-laki ya.
Jadi Jang, hidup itu tidak mudah, tidak cukup hanya dipikirkan, tapi harus kita jalani. Ya, paragraf kedua, ya, jalan kehidupan teu salawasna datar aya mudun jeung tanjakan. Jadi jalan kehidupan itu tidak selamanya mulus, ya. Ya, tapi ada nanjak, ada mudun. Jadi ada naik, ada turun, ya. Selanjutnya baris ke 3, ya, kudu sabar dina kurang ulah nepak dada mun beunghar eling ka Nu Maha Agung. Jadi kalau kita mengalami kekurangan kita harus bersabar, ya. Ya, ulah nepak dada kalau kita berlebih, ya. Eling ka Nu Maha Agung, kita harus selalu ingat pada Yang Kuasa. Jadi di atas langit ada langit. Artinya paragraf berikutnya yaitu begini, ya. Jang hidup cing ngajalma turut perintah agama ulah jauh ti ulama. Artinya kamu harus menjadi orang, ya. Ikuti perintah agama dan jangan jauh dari ulama. Wah, mundal pisan ya lagunya, isinya ya sangat berkualitas sekali, ya, mengajak kita untuk dekat dengan orang-orang yang baik, ya. Selanjutnya nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai ngarah aya nu ngageuing, ya, mangsa lengkah ninggang salah. Nah, jadi kalian harus dekat dengan para kiai, ya, harus dekat dengan orang-orang yang ahli tobat, ya, supaya hidup kita ada yang mengingatkan, ya, kalau kita melangkah ke jalan yang salah, ya. Selanjutnya berikutnya yaitu jaga ucap lengkah, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih jeung bagja, salamet dunia akhirat. Jadi kita harus bisa menjaga perilaku kita, ya, tekad kita, tabiat kita, ya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan selamat di dunia akhirat, ya. Berikutnya itu langit masih caang, jalan masih panjang, hidup kudu bingulang, kebahagiaan nu bakal datang, ya. Jadi artinya dunia itu masih cerah untuk kalian itu, ya. Jalan masih panjang sekali, ya. Hidup kudu bingulang, kalian harus belajar, ya. Harus terus belajar, ya. Kebahagiaan bakal datang. Jadi untuk menghadapi kebahagiaan yang akan datang. Berikutnya ini hanya untuk rapnya saja. Jang ulah hariwang, ya. Jangan khawatir. Jang ulah hariwang. Ya, itulah tadi mangrupa review dari kawih yang dinyanyikan oleh Priska, ya. Nanti kalian diharapkan di rumah bisa menyanyikan lagu ini. Silakan nanti buka channel YouTube yang sesuai dengan link yang ditunjukkan dalam buku diktat kalian yang dibagikan oleh sekolah-sekolah. Ya, tadi orang tes ngupingkeun review tina kawih ngeunaan jang, ya. Ayeuna orang maham opat unsur-unsur nu aya dina kawih, ya. Kahiji nyaeta ngeunaan rasa, ya. Kedua disebut nada, katilu amanat, kaopat tema. Naon nu dimaksud rasa teh, ya, rasa nyaeta ngagambarkeun sikep. Sikep penulis kanu eta karyana, ya. Nu kadua nyaeta nada, ya, sikep anu nulis sedih nalangsa atawa adigung jeung sajabana, ya. Nu katilu nyaeta amanat. Nah, pasoalan jeung solusi nu ditepikeun ku pangarang kana eta lagu. Terakhir nyaeta tema, ide atau judul, atawa nu ngajiwan eta hiji kawih disebut tema, ya. Nah, ini orang medar ngeunaan kawih jang tadi. Naon rasa nu nyangkaruk dina eta kawih teh? Nah, nyaeta penulis, ya, penulis atau pengarang ngagambarkeun sikep daria, ya, sangkan ulah kaurang sangkan ulah nganggap enteng karena kehidupan. Jadi penulis menggambarkan rasa semangat kepada diri kita, ya, supaya kita
tidak menganggap enteng, menganggap mudah menghadapi kehidupan. Ya. Nu kadua nyata ngeunaan nada. Pangarang mere gambaran rasana langsa katingali dina rumpaka kali tadi. Aya unina kieu, hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari jeung kudu dilakonan. Nah, artina ya, hidup kita itu tidak mudah. Itu sedih ya, sebenarnya sedih ya, kepada generasi-generasi dia menggambarkan bahwa begitu sulitnya menghadapi kehidupan, apalagi di dunia sekarang, yaitu menghadapi dunia peradaban global ya. Salajengna nyaeta amanat. Nah, amanat mah ya unsur nu katilu nyaeta amanat. Nah, naon amanat nu aya dina kawihjang teh? Amanat nu aya dina kawihjang teh nyaeta ya nu nulis ngajak ka urang supaya urang ulah nganggap enteng kahirupan. Di dia permasalahan ya. Soalnya naon hirup teh teu gampang. Nah, mara solusi. Urang teu kudu hariwang oge. Ya, nu penting urang hirup deket tina agama jeung dari agama. Ini disebut amanatna. Jadi amanat dina eta kawih teh nyaeta ngajak supaya ulah nganggap enteng kahirupan tapi ge ulah hariwang. Nu penting urang deket jeung agama kitu deui jeung dari agama ya. Ya, anu terakhir nyaeta tema. Naon atuh tema nu aya dina eta kawihjang teh? Nah, tema dina kawih eta jang teh mangrupa papatah kolot nu ngajak ka anakna ya. Nu ngajak ka anakna sangkan urang ulah jauh tina agama jeung dari agama. Naon dimasuk agama? Agama di dia nyaeta pibekeleun urang engke di akhirat. Ya, sedangkan dari agama pibekeleun urang dina nyang hareupan atau dina nggoning ngajalankeun kahirupan sapopoe atau bermasyarakat. Nah, eta opat unsur anu kudu dipikanyahok ku hidup. Jadi yang pertama adalah mengenai rasa, yang kedua adalah mengenai nada, yang ketiga adalah mengenai amanat, dan yang terakhir mengenai tema ya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi nanti dalam materi berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dalam kesempatan ini dapat kalian pahami ya. Dalam kesempatan ini kita harus banyak berdoa ya dalam menghadapi musibah yang berkepanjangan ya. Tadi seperti pepatah tadi, ulah hariwang ya. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting kita dekat dengan agama. Ini benar-benar mengandung pengajaran moral yang luar biasa sebenarnya ya. Kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing itu sangat begitu luhur ya. Sehingga kita sebenarnya tidak usah mencari lagi budaya-budaya yang istilahnya jauh dari agama kita ya. Mung sakitu anu bisa dipedar ku Bapak dina kesempatan ieu. Mudah-mudahan hidup bisa ngartos ya. Sarta bisa sargep dina diajar di rumah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.